Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahjanun. Tijanul jawahir fi manakibi Syed Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina, anu ngaluhurkeun darajatna, anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapang abdul-abdulna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat kasadaya alam, sareng ka kulawargina, sareng kasadayana sahabat, sareng kasadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba'du. Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun nakibna Sultan Aulia wa Imamil Ulama Syed Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Kaing metik tina kitab Uqudul Laili fi Manakibil Jailani sareng tina kitab Tafrihul Khatir fi Manakibi Syed Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya mangfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manakib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manakib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahaya dunia akhirat, dihasilkeun pamaksadan, diwuwuh kasalamatan. Amin ya rabbal alamin. Manqobah kahiji nyarioskeun nasabna Sayyid Abdul Qadir. Ari Sayyid Abdul Qadir teh nyaeta putra Abi Shalih Janaki Domti, putra Abdullah, putra Yahya Jahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Sani, putra Abdullah Sani, putra Musaljun, putra Abdullah Mahdi, putra Hasan Musani, putra Sayyidi Hasan, cucu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan ieu nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhur sareng agungna, sehingga satengah ulama ngadamal tawasul ka Sayyid Abdul Qadir sareng karama-ramana tina ngahasilkeun rupa pamaksadan. Ayeuna manqobah anu kadua nyarioskeun dipedalkeunana Syed Abdul Qadir. Ari dipedalkeunana di negara Jailan, eta hiji negara bawah negara Tubristan, dina wengian kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 Hijrah. Ari pupusna di negara Baghdad dina kaping 10 Silih Mulud tahun 560 Hijriah. Jadi kirang langkung yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian diperdelkeunana aya 5 karom. Kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Shalih Musa Janaki, ngimpen kasumpingan Kanjeng Nabi diiring ku sahabat-sahabat dan sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para aulia. Teras Kanjeng Nabi nimbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dauhanana, "He Abi Shalih, maneh ku Gusti Allah dipaparing anak lalaki, eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah, jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaula dina pangkat kanabian."
Kedua, nabi-nabi oge sabadana kanjing nabi pada ngabubungah karaman Said Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadina wali-wali sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu teu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Nu katilu teu aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Said Abdul Qadir di negara Jailan angin sadayana pamaget ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat, Said Abdul Qadir tibarang dipedalkeun henteu keur saeun nginang siang dina Ramadan ana nginang sok dina waktos bobol kalimana dina walikatna Said Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bade tunggang kana borok dina wengian Mi'raj teh. Sapertos anu bakal kaciroskeun nembe sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalmi-jalmi teu aya anu kuat ningalina. Ari Yusuf ibuna waktos harita Yusuf 60 tahun eta oge hiji perkara anu luar biasa. Eta panginten nyeroskeun dipedalkeun Syed Abdul Qadir. Urang ke bahas ka dituna mudah-mudahan aya waktos sareng aya ridho Gustina. Mudah-mudahan aya mangpaatna ke mankobah selanjutna ke diteraskeun. Pamugi orang sadina tiasa ngamalkeun ajaran Tuan Syekh Guru. Mudah-mudahan urang sanesing tiasa diangkeun jadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu. Al-Fatihah.